manuta ucap lambang sareng tekad lah pematung rasa mokaha emu telah masing paos muat heula masing paos sabab lamun salah tincak geranya pahaja kaduhung saumur-umur lah sabab lamun salah tincak kaduhung saumur-umur raga taya pangawasa badan anu katempuhan urang hirup pawayangan pugu urang umbara hirup katungkul kupati mawat teterang di mangsa mowalanggeng salawasna mungguhing ari jalami mah dunungan mungguhing ari jalmi sok kena ku owaging sirhan tetep dina mulia awal akhir anu wasalah tang tu menang hukumullah sabab jadi istilah wong salah satruni yang Allah geninganan wong salah mah satruni Allah toya mija saking prawing mang tinalangan ya amping gadi kiring sakarapin uji sakarapin nyebar kastore kebat kalau mapahna ibang bang wasieun keun urang teu dihaneulem sieun cak ke urang sampeuri deui kocapawan tening di marga sopana marga iku jalan sopana alas pinggan tinggal salah di jalan anu ngolecer ayah hiji denawa kakasihna kricaka ari ieu kricaka teh pranyata raja begal anu biasa ngabegal sing sajalma anu ngalewat ka eta jalan atuh ieu kricaka halu mampah jigrah-jigrah ka ieu dia dulur-dulur baksa
di upaya bangsa dan nawa hai kumpul hai ya ayo batur zaman maghrib da keadilan dulur-dulur bangsa di upaya bangsa dan hai kumpul hai orang nyusun strategi sabab dapat kamari orang bohai teu bebenangan kumpul mangga saha rek ngaharagaan iwalati bangsa sorangan gaul heula cinta kana kabudayan ulah rek kaingan beda hanteu sahaluan tapi ukur da beda jalan jangan semua Gusti ya diterima hai badai ya pikir saya naon ya teh hai urang nyusun strategi sabab dina poe kamari urang teu bebenangan hai oh mangga Gusti omat ulah aya jalan anu lawong tiap jalan anu kaprak ku manusia anu kaliwatan ku manusia wayahna jaga he oh mangga mana batur ya dipengker Gusti salukan dulur bangsa diu baraya bangsa denawa pamili bangsa saksi kadieu dieu urang nyusun strategis sabab dina poe kamari urang apes teu bebenangan atuh datang ka imah teh geuningan dibawa dan ku majikan mangga hadiah
sukana salamet dunya akhirat nagara katut esina nagara nagara katut esina lamun keur senang teheran rangka eling ka pangeran ya maneh makhluk naon sesegrok wae cing atuh kudu bisa sopan santun sia teh ada pendudungan mula sesegrok nah ari maneh da geus biasa aing kieu atuh da geus adat aing mah kudu dikumakeun deui atuh tahan we sakeudeung mah teu bisa geus kana daging aing mah bari daging naon urus ka aing sia urusna dari maneh si Haji yuk sia bener heula teh Gusti heh diuk mangga mana kamalina jalan itu bebenangan je nyata euy gagah bakaning anak buing hayang meuli HP sarua wae aing datang ka imah tebak budak aing mau bedog naon hayang motor mio teu pira udah mau ka bedag itu sia teh pan keur kumpul lah segana ieu mah bedag diuk naon heula sia ulah nyusun heula strategi lain eta kamari eta aduh nah dilepaskeun anu ngalah suluh udah nu ngalah suluh mah paling ge mawa arit ya lumayan ya atuh basa kadang di orang panen aritna bisa dipake ngarit itu asa deung euy iya mah hari banget serigala hari hateping maneh mah si Haji ulah pakai hati atuh bakal hasil bakal bebenangan nah maneh menang naon gitu menang panci 2 menang naon deui menang kate emer butut nah mana mah bebedangan teh perabot dapur unggul pan uing mah api-api nang indeu padahal mah mau menang kitu si cing aya pikir saya naon ieu teh Gusti hei urang nyusun strategi ulah aya celah anu kaliwat oh mangga Gusti naon ieu teh cik atuh biasakeun antri anu pangheulana datang pan biasana ge ti hareup jawing mah yang ti hareup ti tukang masuk neraka tempo biasakeun antri atuh biasakeun antri tinggali sia teh si datang kadua diukna ditukangeun aing sik biasakeun mungah kumaha aing atuh ditukang juga teh sae do datang do mayunan we mung aing hayang dareup aduh
ih nah lain aing anjing cah si ieu nah jauh-jauh kecang tadi ge maneh sia pajang teng aku segala aduh si anjing sing dah kadang ya gak kayak anjing bisa nafsu kayak aduh lain aing anjing mun mimiti mah heueuh aing cah sieu cah jauh-jauh kecang lain aing I'm sorry brother aduh lain aing anjing siap aduh dugi ka kompak dengan dia aya rencangan si kurang ajar cih nah siapa tuntuna ke aing bonus ini juga Indonesia teh poe Kemis malam Jumat sia teh. Sia naon teh? Duh. Jeung bau deui sia teh. Mabok sia teh. Sorry bro. Gua lagi enjoy nih. Halo. Eta mah teureuk ih nginum teh. Si demang we sugan mah. Lain teh dik naon heula ieu teh. Buru lah geus teu kuat yang sare ieu. Satu es mereka dieu atuh sia teh. Dah hayang menang japre mah yang menang bagian atuh na ulah sia teh anjing. Aya Gusti. Kunaon maneh mabok we? Henteu Gusti. Sakedik. Diblugarakeun sia.
ajar maneh rek karunya lami-lami nganyerikeun den nirah ingkang sami merbayaksa saat tengah king marga ya kampot puta sami merbayaksa desa tengah king marga kunirah kang ngandika iya syukur bagja kumayangan dilikula rai mararane kabeh masih kene sotuhu satia kakaula syukur bagja kamayangan keur kula dina waktu ayeuna sabab kaula lamun eueuh maraneh kabeh nyieun kagiatan samodel kieu moal aya hasil moal bebenangan lamun sekaula usaha sorangan rai matak dina waktu ayeuna rai siapkeun tanaga jeung pikiran sugan dina poe ayeuna mah urang bisa hasil bisa bebenangan aya bawaeun balik ka imah sewang-sewang dina waktu ayeuna siapkeun tanaga jeung pikiran sugan dina poe ayeuna aya jalma anu lieur aya jalma anu ngaliwat ka jalan ieu bari jeung kaayaanana loba duit loba harta matak ti ayeuna geura siapkeun rai lain dina boe kamari mah gusikeun ka teu aya hiji-hiji acanya jalmi anu ngalangkung ka ieu heuh ngan kaula teh hayang ngabogaan hiji cita-cita anu laksana kagungan cita-cita naon Gusti ieu cita-cita teh jadi lamunan beurang jeung penting dina waktu ayeuna rai dina leutik dina hati leutik kaula sabenerna mah kaula teh geus capek ka nyeun kalakuan model kieu teh kahareupna kaula teh hayang ngabogaan nagara rai damaran moal kieu jeung kieu kalakuan urang teh nyeun hal-hal anu mata karugikeun batur kaula yakin kaula percaya ku ayana maneh anu satia satuhu ka kaula dina waktu ayeuna
cita-cita kaula bakal kahontal, cita-cita kaula bakal laksana. Lamun kaula jadi raja henteu ngabogaan negara, maneh dek dijieun pati ku kaula. Asing atuh Gusti, maneh dijieun senopati, maneh anu monyong dek dijieun senopati anu nomor 2. Sawios Gusti, ari abdi Gusti. Maneh madak dipake nieun tukang masak ku aing, tukang ngurus kebon. Bae da gajina gede nya sawios atuh Gusti. Matak dina waktu ayeuna cita-cita kaula nu can laksana. Atuh mudah-mudahan ku aya anak mararaneh kabeh mah bakal laksana, bakal kauntun tipung kata Mang Beas laksana ka pidurian. Tapi sageulaanan kaula matak ngalakukeun hal anu samodel kieu teh pikeun ku kumpul pikeun biayana. Ari geus kakumpul mah meureunana urang bisa meuli negara anu leuleutikan heula deuk dijieun negara ku kaula. Matak rojong kumararaneh kabeh ai. Gusti, naon? Aya milik dina poe ayeuna mah Gusti. Mana? Itu tinggal palih kulon anu ku kulunuan tu jalmi. Wah, ginding sigana ieu mah. Mana? Kunaon sia teh? Nunutan Gusti. Matak atuh sia teh. Wayahna nyebut sabar. Ulah nemongan. Bisi sieun, ulah ka digarewakeun. Ayo. Nyebut sampe. Ayo. Ayo buru. Nem. Teu aya sanes ieu teh bang wah siga anu walung mampas satengahing marga. Aduh, geus jauh lalampahan kaula ya sigana. Nah, eta. Wong bagus ulah kaget ieu kaula hai. Saha sampean? Dagon ieu kaula hai. Satria ulah kaget dina waktu ayeuna kadatangan kula ulah kaget. Satria saha ieu? Kaula anu ngageugeuh di tempatan sing saha jalma anu ngaliwat kudu mere upeti kaula bisi hayang salamet. Lamun maneh nya kana nyawa, lamun maneh kene masih kene betah hirup di alam dunya, buru-buru eta pasrahkeun harta kekayaan anu dibawa. Maneh hayang salamet, pasrahkeun eta harta kekayaan supaya maneh salamet nepi ka tujuan. Wayahna pasrahkeun Satria. Anjeun teh asli urang leuweung ieu. Haek aing asli urang leuweung dieu.
sing saha jalma anu ngaliwat ka daerah aing wajib masrahkeun upatina anu dibawa. Ayo pasrahkeun. Maneh hayang selamat. Oh. Iya, meunana begal-begal teh nya. Cia. Siapa lagi maneh? Iya, kaula mah teu boga naon-naon. Sugan boga duit saperak teu boga. Gandung harti maneh bakal paeh dina menit ieu, detik ieu, jam ieu di tempat ieu. Oh jadi anjeun kana kaula. Lamun maneh hayang salamet pasal ieu moal aya nu bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina pribadi. Anjeun teu karoga kaula. Kaula moal cicingeun. Cikan atuh hayang nyaho. Ya. Ngajak jogol sampean. Sok hayang nyaho. Maju sia binatang. Ayo, kurang ajar sia. Eta bener maneh eta ngomong bener. Nah kaula dianggap heureuy kitu. Sok hayang nyaho. Sok modar sia kurang ajar. Ayo. Hebat si kurang ajar. Ayo maju sia. Goblok. Letik-letik tanagana pedas. Modar sia. Sok hayang nyaho. Udang. Modal sia. Ayo maju sia. Berjuang mati-matian menanyakan keadilan. Sebetnya modal sesatria. Ayo Jawa dinasti Kersahyang cuma barat. Iya Raja Begali pun jamak dening bang wasi gini leungit dari nusayati ilang warna nusanya tengah jangelek jadi pandita wasis berat dan nawa ama nanaonan ieu teh sarira teh tadi ada kehalangan karena maksud maneh aing sia nyaah mata kitu ge ama apan tos disaurkeun ku putra oge kala tos buleut tekad sareng cita-cita kaula amanya teu ka putra hoyong teu ninggal ama jeneng di negara Amarta. Coba gali. Cik atuh ama sakali mah widian putra atuh. Penasaran kaula. Atuh ari kitu. Kagok kapalangnya kaula. Tuh bawa batur-batur. Bikin batur maneh di jalan. Anu mana amat? Pokoknya mah geruan we ke datang sorangan. Jeung bilih bisi maneh kurang tenaga ke dina waktuna. Sama teh ama bakal datang ka depan anjeun. Itu amanat ti ama. Nya pisan Kangjeng Rama kaula.
Gatot Kaca moal anu bisa ngajajal kana kesehatan andai kalenteng teh kaula bang masih gini ayo kan urang teh di handeuleum sieum ieu bang wasi gini kocapawan tening di wewengkon Amarta ieu Raden Gatot Kaca nuju patroli kayaan anu di saranganku Semar Sapala Putra kalau mampa di setengah King Marga Raden Gatot Kaca kalau mampa wah Semar Badranaya iya kan urang ngareureukeun heula kacape wah mangga kan bade baha buah mah kemana si Cepot? Ya di Lebak tuh kerenangan ya weh merenan anu tias asa ditua Jang Cepot ya di Lebak bu buru kadia heula ye urang ngaliwat teh dia ngaliwat ye Cepot iya kan kadieu pot urang ngareureukeun heula kacape mangga kan wala naon ayo itu urang ieu urang nyin hawu urang ngaliwat cenah enam atuh enam Satria terahing ratu lindung jembarku ilmu tarangku jangan tak kabur Satria anu lindung antengku jangan digung anak asor kasasama sopan santun hade bahasa tawi satria utama tarahianat ka bangsa di banda ilmu niluhur Satria lagi langit Gelai sabar terlengit Satria terah kusuma Bumela nalang nususa Satria adalah bangsa tindak tanduk bijaksana bebela kalemah cair sana
Satria teraing raja Wadalan negeri amarta Kebas pantas bijaksana Tarangku adiguna Watak satria Gatot Kaca ngandika dipikir heula di pamrih teu nyimpang rasa sok komo bagi ngahina Semar iya kan kurang ngadarekeun ka sape ieu di nu sadas anu ngampar ih mangga kan ya Allah Sawisna jembaraku ilmu Tecodeka tingkah laku Agan Alhamdulillah gini nya daya naon-naon urang nguring ka tepis miring andas sang kapadesaan teh aya hibar geuning teh aya naon-naon wah kan abdi kengeng suung hebat bot urang pais ya kayaknya dia kula Siliasi jang upama agar wala abdi parantos ngadamel hawu di pengker kanapeun kai halus nama ka dieu da ulah pamana juru masak nya turang sarua we capek da nungguan heula asah ngeureunana sararangkeul teh anah hanya teh ya siapa baku ari geus ngagoda ka lancik teh siapa nah mi HP we atuh sakedeung mah etang ibadah ih hidup komo ieu leungeun anu belah katuhu alah cararangkeul teh geus salah suluh soal lama bieu nah saya teh yang omongannya saya teh kudu tumpa-tumpa atuh bu sudah wala aya nu raka saya teh kumaha mun jorogan anda mengamok saja
Ulah sok kagoda si teh kana cik teh yang doraka. Bu. Nah, si teh pedang jomonganan mana da ora? Sing. Sing kudu bisa tumpah-tumpah atuh sia teh. Ai. Itu sudah walau Pak. Kawana gede sia. Sing. Cek aing na on sia teh. Manis sangklang teuing neunggal teh. Tadi kan aing ku bapak goblok. Benar-benar teuing saja. Cicing. Aju. Jangan seperti saja. Cicing. Nah, Jang. Sudah walang ada kungkun apa? Si Jang atuh Jang. Ai. Tuh, cece. Goblok. Ai. Yoi, bapak abdi. Ieu teh payunan saha sia teh? Ai. Payunan juragan anu? Heuh atuh. Sing apan keur ngareureukeun kacape. Sia teh kana heuli teh. Punten agan. Wios. Perong si anu heueuh sia teh. Ngagoda teh ka kolot beuna anak-anakan. Cicing sia teh. Isin kudu dengan anom deuk. Nah, kana heureuy teh sia teh. Nah, itu cicing sia teh. Sia. Jadi kabawakeun wa. Meni sarwana atuh ari wa. Kegoda wae kan.
asa teh. Ai. Oh, aduh. Aduh. Liur. Ada ini nya. Kita serangan aing Ya. Iya teh di mana teh? Di Balai Raja ya. Di blok teh. Blok Pasir Muncang. Dina olahraga kitanan putu sareng putranya ihdihar apa jalu ku pangarsana keluarga Bapak apa sih teh? Bapak Haji Ramin kali ibu. Urang ngadoa we nyadangnya. Mudah-mudahan ieu murang kali putu oge putranya sing janten murang kali anu guna kangge nagara katut bangsana oge agamana taat ka ibu ramana nyadangnya. Ya. Lewek, tadi siling dah laju eta demonstrasi. Cak udah rengong. Acanya kumaha muka jejaknya ih. Geus ahlina mun sigana mah geus geus janten sobat berat jeung kuda eta nu ieu anu demonstrasi. Lan, aya nu nyukeun lagu? Aya nu nyukeun lagu ieu. Nyuhunkeun lagu saurna teh ti Bapak RT Rokman anu gaduh kawasan Blok Asem gitu kan saurna teh. Lagu naon cenah? Laguna cenah Banggung Hideung naik oyong-oyong bangkong. Aya. Cik kira approve nya. Pak Atang kuda teh cenah ieu. Oh. Ti buah dua teh. Ti buah dua teh ya. Ya ketua rombongan kuda renggongan tadi teh ya. Nuhun. Ya, kuda jeung Jepang ya. Lain eta resep eta pemuda sareng pemudina oge panitia di dieu eta ku karompaknya tina angean dupi kana ikat keun kasarima ya garaga katingali we ieu nana sifat gotong royongna di tempat teh luar biasa aja bantosanana kanu kagungan maksad pun ka euyeup para panitia oge juru masakna nu di dapur nu yaogekeun tuangeun. Ieu teh bari lagu teh we. Sok dat atuh. Sakuat. Sarah. Dawa Alah menak teh kali ibunya Bang Bung ti Hideung pajang jarang aya Bapak Hajat Bang Bung Hideung Gerah
Gera-geranya Bapak RT Rokman nu gaduh kawasan Blok Asem aya situ pinu balong jero bebendon sareng bebendu geranya Pak Atang kuda deui bayar laguanna haturana kapayuh heula anu mana geranya Pak Atang kuda deui buah dua anu bager kepayun pacang buah dua haturan kapayun heula anu mana Bapak Atang kuda deui disarangan Bapak RT Rukman anu gaduh kawasan Blok Asem kepayun Bapak RT kepayun awit pangajul buah lantarannya kitu deui geranya Bapak Haji Ramin anu bager kepayun Bapak Haji Ramin haturan wilujeng tepang anu mana gara-gara Bapak Haji Ramin miwah Ibu Cici anu bager kepayun haturan wilujeng tepang gara-garanya Bapak Haji Ramin deui gara-garanya Ibu Haji Cici pari paos teu lepat sakedik diri abdi kagamparan gara-garanya Pak Haji Ramin da kagang paran oyong bangkok aduh oyong bangkok para kanyamut ulawa karung kang rongkong sadaya masing aremut Ibu Hajat anu bager kapayunan sing deketan ka dieu bayar laguna nyanggakeun hiburanana oyong bangkong Bapak Haji Ramin nya bangkong ka tengah sawah Bapak Haji Ramin anu bager oyong tepang sakedapan Bapak Haji Ramin anu mana kepayun Bapak Haji Ramin sakedapan oyong tepang sakedapan da enggal-enggal nyangakeun hiburanana oyong bangkong nya bangkong ka sisi rawa ulawa karung kang rongkong Bapak Haji Ramin anu mana oyong bangkong nya bangkong ka sisi cai ulawa karung kang rongkong abi mah bade permisi Bapak Atang kuda anu mana ka dieu bayar laguna patang kuda buah dua kapayun heula nyangakeun hiburanana oyong bangkong nya bangkong di tengah sawah ulawa karung kang rongkong bisi abdi nu teu geunah Ibu Enci anu bager kapayunana sing deketan disarengan bapana awana kapayun heula nyangakeun hiburanana siuh lain curug alah nyangakeun siuh ieu lain sugan Bapak Atang hatur nuhun ambihan deui nyangakeun
sadana helang gelik-gelik dina awi kumadi rasa nu melang cerit sajeroning ati kumadi sadana helang gelik-gelik dina awi kumadi rasa nu melang cerit sajeroning hati. Alah. Aduh, saya kena tidur lagu siu aja dia. Pedok. Mungkin kak tim meeting ngajak kadewe ka itu nyamper ka Cumaritis. Pamuncena teh asa beda, itu teh asa sieun aya masalah. Urang tanya we, ieu penasaran deuk kan. Naon pot? Rawas liwat teh. Aduh. Angin, aduh. Jadi kacau orang dalang ya. Gan. Naon pot? Abdi teh salerosna mah ci kawet agak nyamper ka Cumaritis. Nah, kunaon itu pot? Nya perkawis agan. Da pada ditaros tadi sieun tapi sieun disentak. Sieun salah nyerios. Nanya naon ka kaula pot? Dupi agan. Gaduh problem. Naon problem teh jang? Masalah. Menikah ninggal pamun teh meuni teh cahayaan. Sasarina kabeh teh bulang brenge senyum ka abdi teh. Nyamper teh pot hayu pot. Hancur. Ayeuna mah makeun ka si anu teraraos kitu agan teh. Naon eta anu tadi diomongkeun mohon agan nah kunaon atuh salerna teh agan saya nama curhat we ka UU nah naon kitu jang juragan naon teh nya katinggalna mah bangun aya kabingung gitu pak. Nah kunaon atuh agan? Katinggalna teh meuni sedih teh. Jadi kabeh nage kumaha atuh agan? Agan sedih kabeh nage ikut sedih. Siapa? Ieu sebenarnya pot. Hari digenggam we ka kaula karun ngajungjurikan. Kalun beuki ngaririwaan ka dari kaula. Perkawis naon kan? Nah kunaon atuh agan teh sieun? Ieu kajadianna mah geus aya 3 minggu anu katuka. Kajantenan ieu teh saya 3 minggu anu kapengker. Bener wal, pot. Nah kunaon agan? Aya teror bom atau teror SMS. Mohon naon kan malum dah sedikit nama nuju dari geuningan
sabaraha hiji kaman anak buah agan anu aya nu nemak kahijina eta pun kan aya masalah anu ngajung jurigan ka diri kaula penting teu bisa sare ti beudang teu bisa dahar ku mikiran aya kajadian nah ya kajantan naon kitu kan es tuh ngalangut uuk nah kunaon atuh agan sok saya nama gerak carios atuh sebenarnya haula teh ngimpi pun ngimpi nang ngimpi naon agan tak beneran ngimpi juragan anu eudek di pasangan nya kalau kitu teh sia teh judi teh kitu teh kengeng nang ngimpi naon kitu agan pada hari itu teh kaula teh sare teh da burang kene disebut sare da sidik kaula teh beureumput disebut sare da sidik elingan masih keneh aya ngimpi naon atuh agan kaula keur nyawang kaenahan nagara Amarta ti melajang tengah ti pademukan kaula eta dina impenan teh bener ningali kaenahan nagara Amarta harurung harerang na kulampu-lampu ti peuting ngan kaayaan keur caraang kitu dag sakala langit kayaan angkeubot dina kawi caang janten angkeup janten poek bener ku angkeupna ieu alam dunya dituturkeun ku gluduk runtuyan geledek rentetan jadi keung nyawang nagara Amarta khususna Kamalajang Tengah dina impian teh bot Ajang terus kumaha kan eta mah angin muih sagulekan Malajang Tengah ujug-ujug datang cai sabadarat pun cai sabadarat ih nagara Amarta khususna pademukan kaula Malajang Tengah bea karem ku cai pun tah ieu nu jadi pikiran kaula siap beurang jeung penting teh pun sieun aya masalah sieun aya akibat anu teu hade ka diri kaula tong patos di emutan teuing agan ari ngimpen mah eta mah da kemangna kulem seun mohon agan da eta mah kemangna kulem riwan tong emutan nu kada ditu tapi ieu beda kana hate kaula beda kana rasa kaula bos janten agan teh was-was gitu tiap hari teh bener tuh janten galau we agan teh dina waktos ayeuna teh inggih ya mudah-mudahan mah ulah aya kajadian naon-naon ka diri kaula tapi eta ku ngaririwaanana
ngajung jurigan anak kadari kaula saban menit saban detik etah nemongan impian teh kadeh kaula bos. Cing atuh pemerda sepuh. Panan impian teh sok ieu sok kadang-kadang sok jadi kila-kila eta teh sok tanda-tanda eta teh sok siri. Kapanan abdi ge ngimpi buang air besar. Kapanan nanti kebrus kasusukan. Eta mah teu ati-ati we. Nyaan ulah euy. Nya mudahan bodohan bae ulah aya kajadian naon-naon kadari kaula bos. Lir pendra. Saweg ieu Raden Gatotkaca oge Semar Sabraputra. Aya anu cacorokan di salebakeun ieu. Cadas anu ngampan. Teu aya sanes ieu teh bang wasigan itu minak dateng ngasa. Mang. Naon ulah bade teh? Nyao ah. Nubat emang ka aka. Lain pot siga anu sacarokan tadi laneuk. Nyagan tuh katinggalna mah nyalira. Saha da ulah cing ieu. Saha? Ke antos mang kaula sejatumanya. Badai naroskeun cenah sauna teh agan. Cing pot pindah ka dieu. Jangan pindah ka dieu. Pindah ka dieu. Lain katinggalna mah kasep kan. Mang, anu kopea Abdi. ya antos. Mangalingi-lingi ka dieu. Datan niratang ngademan. Datan nira ngademan newuh panggulinganana. Puntennya di sauran kawalan mek teu aya naon-naon bade jeung ka kawana salira biasa we nuju ngasruk ieu leuweung nuju ngalah suluh abdi teh ngalah suluh leres di paden teh saha teh sebenarnya kalau teh dek nanyakeun ari jalan ka Nagara Amarta bener ka di jalan sampean trek jeung ka Nagara Amarta tahu di mana bener henteu jalan ka dieu memang bener jalan ka dieu pisan jadi teu salah nya kaula hari maksud sebenarnya mah kalau ada Kamalajang Tengah kapadubukanana Gatotkaca Kamalajang Tengah jauh di mana? Pak jangan dengarkan dupi sampean di mana asal
kaula ti Padepokan Talaga Warna. Padepokan Talaga Warna. Tahu di mana? Ari jenengan teh saha Aden? Lamun dipercayakan kaula bang wasik nih. Naon heula dengan teh bang beung. Ah, nah ceuli teh. Bang wasik nih sana. Beuna euy jadi sarewang teh ceuli duh. Ari maksud. Aya keperluan Bisi dek diantur ka itu. Kada repot. Geun kaula anu ka itu mah. Nyaan ieu mah. Bisi sasar ke di jalanna. Moal kaula percaya ka anjeun. Bener di jalan ka dieu bener nya. Bener di jalan mah ka dieu. Ieu mah lamun anu ditayangan ku anjeun teh aya dina hareupeun. Naon. Anu rek ditayangan ku anjeun aya di hareupeun deuk ngalakukeun tindakan naon sampean. Naon anjeun teh keakuanan? Dek keakuanan ngaran kasa, hayang terkenal sampean. Lain. Lamun dipercaya ieu kaula anu ngaran Gatot Kaca. Teu salah eta ngomong teh. Lain akuanan eta. Lain. Memang kaula pisan anu ngaran Gatot Kaca. Bahagia tuh. Jadi kaula teu kudu jauh-jauh ka ini ka itunya. Nah kenaon kitu anjeun si leuweung kieu. Geus jadi kebiasaan kaula salaku aparatur ieu di negara amarna. Uriring ka tepis miling adat selang kapedasaan pikeun ngontrol kaayaan ieu negara. Jadi anjeun keur tugas di ieu leuweung teh. Inggih. Bahagia tuh lamun bener mah anjeun ngaran Gatot Kaca. Ari maksud naon ieu teh anjeun teh ngepen gitu ka juragan Anom. Kahiji eta. Ngan kaula teh anu hal anu leuwih penting anu kudu dibejakeun ka anjeun. Cik perkawis naon? Ieu ya Kang. Kaula sabarana mah kataji kana kasaktian anjeun. Kataji kana ilmu panemu jampe pamake anjeun. Tegening anjeun teh geus kasohor tong borok ka ieu daerah ka wewengkon kaula anjeun geus terkenal. Geus seungit ngaran anjeun. Ari kitu. Tah kaula teh kataji dina hate kaula jadi pikiran beurang jeung peuting mun seug kaula panggih jeung Gatot Kaca bisa ngadu kasaktian jeung anu ngaran Gatot Kaca bagja barina sugema ka kaula. Ari maksud naon teh? Ngarti teu? Kapan panggih ge kakara jeung kaula? Ku kakara apa panggih jeung kebenaran panggih sok di jelema di alam dunia ieu anu geus jogol jeung para dewa.
agan kadeagan. Para dewa bubar katawuran ku anjeun. Lain kaulah somong. Eueuh, hiji oge tah Dewa Brahma. Dewa Seuna apa? Apa? Tah. Teu mampu. Dewa Seuna eta. Batara Indra. Batara Bayu, Batara Samu jeung kabeh. Ieu ka tempat kaula teh lain hiji dua 4.444 dewa datang ka tempat kaula ka Padepokan Tragawati. Ieu. Edan sampean. Lain edan kaula. Lain somong kaula. Lain somong cenah. Dik mesti baja-baja kalakuan kitu teh. Somong teh. Na boga naon sia teh? Cicing. Aing urusan aja ke kasalan jeung jelema anu kuleuh. Goblok sia teh. Bener-bener teuing sia teh. Cek buat-buatan. Sia teh. Bener-bener teuing. Na aing deuk maca nyatu ka sia. Sia bener-bener teuing sia teh. Ngahina teh. Cicing jelema sangsara mah cicing da katingali atuh tina setelan baju ge. Goblok teh sia. Ada pot. Jang. Tunggu ya Pak. Namun juragan anom di jago wae sia. Kurang ajar. Sing sabar heula. Sabar heula. Teu keur sing hareupan ku juragan anom. Sok. Lamun bener anjeun lalaki langit lanang jagat. Tuturkeun kaula tuh. Di Lebak aya lapang anu lega. Cadas anu ngampar. Genah kada pake jokol teh. Cik, lamun bener anjeun, tuturkeun aing. Abong kena bibir teh diweung ku letah tutulangan. Nyat sape kemana karep. Pot. Abdi kan? Wa Semar. Abdi sun. Cicing we wa mah di dieu ulah ka mana-mana. Pot. Tingalikeun pot. Ieu deuk nyieun kaonaran di negara Amarta. Wajib kaulah salaku aparatur di negara Amarta wajib nyerat eta jelema. Hayu pot tuturkeun. Wa, Mangga bangakan. Ngamuy ayana. Pak, wayahna bapak mah udah kemana-mana. Cicing di sini apanya? Isuk mau onam. Pek jangan hati-hati. Bapak pantasan dia. Sigana bener bapak impenan juragan anom teh meureun kila-kila bakal aya hal-hal kajantanan anu samodel kieu. Jang bantuan juragan anom amat. Bisi lain sorangan, bisi aya baturna. Mangga Pak pidoana Pak. Heuh pecak. Bener geuningan kalau kaca anjeun teh satria geuningan. Daek datang kana penantang kaula. Cika hayangnya khusus Umar kitu patuh teh sia. Gerak katrukeun ilmu pangawuruh campe pamakai teh ka kaula. Pasti eta mah kaca. Ngan siap kudu siap anjeun nadahan kana kasaktian kaula dina waktu ayeuna. Ayo maju siapin lara.
Gatot Kaca hadir. Anda apa? Tega lala. Aku sing tega. Pati. Aku sing tega. Maju sepina teh. Ayo, tadahan ieu. Gatot Kaca. Karasa. Aya karasana hebat tah teuleun teh. Aing atuh. Moal pati-pati aing datang sumolono hareupeun anjeun lamun teu dibarengan jeung kawan kaula jeung elpan mu jampe pamake mah. So. Serang deui aing hayang nyaho. Awas ya. Wih. Wih. Modal saya. Kurang ajar sia. So hayang nyaho. Wih. Haling jang haling. Oh, teh. Haling haling. Gelo. Gatot Kaca cing atuh tong lawan kitu patut. Ngaragokan ka kaula. Maju sebentar. Awas ya. Saha teh anu kuleuh teh? Eta teh pawongan kaula anu ngurus kaula ti leuleutik. Cing atuh ngukut eta ngurus patut. Ayo sia maju pina teh. Modal sekarang Kaca. Wih. Modal sia. Udah. Udah sia. Kiri Lusi lan paingan. Kiri hadina gunung. Lusi cacing. Paingan teh saka sabluk samanya memang jago si Gatot Kaca. Gatot Kaca pino siap aja. Hebat anjeun paingan disebut jago atuh. Karasa kaula. Ayo maju salin lu ngomong. Karasa sakal Kaca. Aya nu leuwih teh kitu tengah teh. Aya rasakeun ieu. Kilat gene. Nah, makanya geram Gatot Kaca. Karasa bener tinggal kalanya. Edan tumulan kanyet sap-sap awak. Ayo, siap tadi dia. Dinasti keresah yang dumapana. Iya bang wasi geni tipu jamak dening Pancabraja. Ngalumuruk lir kapuk kaibunan kapas kaujanan kaya anak. Pancabraja. Modal sia. Bunangan. Bunang pot. Kurang aja sih ya. Nyeungeuh kait jadi goblok kita. Goblok teh. Hebat jadi kumaha teh? Pancabraja bos. Kurang ajar sih teh. Agan abi bade kaul.
lawan Pak. Yang dengar mana saya caji. Kau dibok ya kan? Baik. Hiji, dua, naon dari agan? Kasihan ya Pak Teh. Aing sia belegu. Punya agan jahat. Gan, yang tepun dah. Itu ni singkar rumui di rungkun. Pot. Ayo bajan luas sama ada ni. Iya bang wasi geni. Kayana lir. Kapuk kairunan kapas kaujanan leuleus. Teu tiasa kumaha. Nanging emutanana masih kene aya. Atuh ieu bang wasi geni ngambat ingkang Ramaguruna. Ramaguru sumping. Lir marap tu maraping api sacituhing metu sakecaping nyata. Ieu pandita wasi tuminak dateng arsa. Tan nirata ngademan. Tanira tangademan newuh mangkulingan rana Beuh ceuk aing naon sia nepi ka teu beunang nepi ka nyaah ari maneh bang wasi geni waras tukaning jati tukaning waras waluya cager wasi geni aduh amang geningan leres Gatot Kaca teh sakti mandraguna ama nanging dina hate kaula masih kene rasa kapanasaran anu luar biasa. Tacan bisa ngarubuhkeun anu ngaran Gatot Kaca tacan puas kaula teh ama. Ieu ayeuna mah kieu kagop borontok ka perang belang ai kagop nyaah. Yuk. Ari maksud bade kumaha ieu teh ama? Kaula dek asup ngabaraga sukma ka diri anjeun. Dek hiji jeung diri anjeun. Sok, peuremkeun eta panon. Mangga kaula nu pinasti kesakian tumamparan. Ieu panita wasi lumabat ngahiji sareng warugana ieu bang wasi geni. Nah, kau raja di salager deui ieu teh. Deh. Iya, kemudian waktuna Gatot Kaca. Kaula yakin. Sangeusna Kangjeng Ramaguru ngabaraga supa ka kaula. Yakin anjeun bakal rubuh kaula. Gatot Kaca. Pinu kurang ajar. Para kapot pula. Ye, ayeuna Gusti. Ayeuna buru-buru. Gatot Kaca ngaran. Duh ti meuleung. Wayahna sia modar dina waktu ayeuna, ha? Sabab naon? Jangjina dunungan aing lamun sia eleh pasti kapan dunungan aing nu bakal jadi panglima tertinggi angkatan di negara Warta. Da aing diangkat.
jadi jenderal bintang hiji wayahna sia modal dina waktu ayeuna ayo sia pot gan mau batur gini pot hati-hati pot bejaan sedawala mangga kan modal sia wait gelo sia kaca katuas gitu teh naon sia teh ayo maju sepina wait Allahu Akbar ih gelo sia tunggulan ke ngaburi nyai kitu anjing minta yarat sasana ka dari abdi ayo maju sia wait hei shotgun siap modal siap rakyat alah le shotgun si Gatot Kaca modal siap modal dengan kaca ayo maju sia modal sadirok daina ayo wait nyampe kaca kirim atas ke kaca gila aing mah ayo maju sia wait ayo modal sia shot ke modal sia ayo dua bodoh mau batur euy cuma cucu ngik meni panjang naon saja irung gitu Aji ngarenyang si Aji kan kabar wes gitu amit saha siapa ngaran Dawala cak Dawala Aji meni manja goblok dawala kitu sia teh Dawala sok modal sia Menukana benang dijajak penunggu si Aji jeung nu kangen menukana moal dicewak leun nya dicewak asa ku aing lah cilaka jang sok sia makading cepengan aing masih gegep can peunah beunang Aji dik macok What? Kemana si Aji? Hei, gelo sia. Goblok teh. Kumaha lamun aing kitu? Sing tanggung jawab teh kitu. Sing tanggung jawab sia.
Sarongan mana kalau sa? Ulah wara sia hayu maju. Modal sia. Pinasti kesah yang teu mana. Ieu Raden Gatot Kaca dipun jamak dening ieu Bang Wasigeni anu parantos di supiran ku eyangna. Dening ajian kilat gini. Atuh ieu Raden Gatot Kaca ngalumuruk. Lulus kayanana. Rasakeun ieu Gatot Kaca. Kilat gene. Tulus kaula jadi kaganti mana teh Kaca. Anu ngaran cepot teu diinget. Tenyo tah jago maneh. Teok baik ya. Agan. Lulus pot. Agan, bapak itu po. Aduh. Alah, Agan. Wah, cukup apa? Tulungan Pak, tulungan enom. Cing atuh Pak, tulungan Pak, juragan anu. Agan. Wah. Lulus wa. Moal kiat Agan. Moal kuat kumaha maksudna ari wa. Hiji ngalawan dua eta teh Agan. Hiji ngalawan dua kumaha maksudna ieu Bapak teh jadi ge hiji manehna mah. Tadi mah polos manehna nukul aya nama aya supiranana deuleu sia. Ayeuna mah kieu we atuh Agan. Uwa bade ngiring we. Ngiring berjuang, tapi uwa bade lumebat kana waruga Agan. Karsa tanah pintu. Mangga wa asal gara-gara rengse we. Nyaha atuh. Lajeng ieu Semar Badranaya lumebat dening Raden Gatot Kaca. Aya kanehan anu luar biasa. Barang ieu Semar Badranaya lumebet. Atuh ieu robih diri anu sayati ngajangelek jadi hiji sinatri yang ngarempeneng koneng kayanana. Punten Agan. Alah ganteng gitu Ieu teh Bapak. Bener Jak. Jeung Agan deui. Bener. Sok atuh Pak. Jera ieu keun ngarangsikeun. Tempokeun. Saha ieu Bapak teh jenengan atuh? Pasti mudahan wujud robih, pasti ngaran robih. Bisi aya nu nanyakeun ngaran kaula bejakeun we. Bang Sita Sejati. Bang Sita Sejati. Bang Wasigeni. Moal aya bisa ngarengsekeun anjeun lintang ti kaula. Bang Sita Sejati. Pino sakaranya. Ayo urang lalajoanan ulah. Saha semel? Lamun dipercaya ngaran kaula Bang Sita Sejati. Sa Bang Sita Sejati. Naon asih Gatot Kaca sia? Kaula babaturan Gatot Kaca. Oh, dek anon bebela ka Gatot Kaca maneh. Sok, moal aya nu bisa ngarengsekeun ieu kajadian lintang ti kaula Bang Sita Sejati. Modar sia. Sok hayang nyaho. Pinasti kersah yang tumabara. Ieu Bang Wasigeni dipun jamak dening Bang Sita Sejati. Leungit diri anu sanyati ilang warna anu sanyata. Ieu Bang Wasigeni ngajangelek jadi Akswatama putrana Residurna. Atuh ieu Rama guruna
ngajantankeun Bang Prabu Kombaka ti negara atas barat eyangna ieu Aswatama. Modal sia. Saptaranya. Weh. Nah, asa wawuh ya. Udah. Aduh. Pangapunten satria. Nanaonan atur maneh. Kawas lain kolot weh. Nah kitu, nemongkeun kanyakan jadi anak teh. Hudang sia suata mah hudang sia. Tingali aing nu erana mah sia belegug. Nanaon atuh lantaranana, kejadian bisa jadi kieu. Anu mawi incu kaula teh ngerasa teu ngeunah ngadongeng ka kaula. Ari teu ngeunah nanaon? Dina lalampahan Sang Hyang Talaga Pancuran apanan anak kaula. Dorna bang kombayana dijadikeun cocok ku Gatkasa. Jadi dina pikiran teh moal anu bisa ngamalos pati kana kanyerianana bapana lintang ti anakna kitu ulan. Ai. Eta kudian teu sia teh. Ieu kejadian sia geus ngariweuhkeun ka baralea. Ka sawarga ngariweuhkeun. Ieu hukuman jang maneh. Moal apal kidul kaler kulon wetan luhur hanap. Salila 3 bulan sia. Aduh ampun pangesa. Ampun. Aya. Aduh. Nuhun wa, hatur nuhun wa. Lamun teu aya wa. Wa nuhun wa. Wah. Nah, Lan. Ieu mah kan aya pamut lagu hiji deui bilih janda tunggul sirungan catang supaan sarana teh ti Bapak Junaedi pengawas sekolah Kecamatan Gantar gitu wa. Sik atuh. Hoyong laguna teh kabeneran hayang ngareng kene. cenah ieu mah etang-etang ieu we pamungkas lagu. Mun atuh sok. Darah. Nyangakeun. Ya? Atuh, ieu mah etang-etang ditutupna ku lagu we nya. Dawat teh. Perlu istirahat. Nya atuh santen. Ya? Atuh nyangakeun sabaraha salayan ieu mah nya, lebat ka sae mah henteu, nyangakeun atuh lumayan. Dang ke anu aslina mah ku Kidalang Dadan Sunaria ti Putra Raja Tilu. Ieu mah etang-etang tamih ti isieun we ti uwa mah nya. Ya? Urang pungkas we kemak tina tik sinebaran sare tutup langsung sudah ku lagu naon teh saha anjeun sok kurung jah. Sareng salira Junaedi saha anjeun manis imutna Bapak Junaedi deui anu nyaah sae rupina ku hoyong kagungan saha kasep teh
baju nadi anu bagus saha